Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng panggoberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung juduna Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Uwak Tatang. Ayeuna nincak bagian ka-13. Para wargi kaum dangu dina bagian ke-12 urang sami-sami ngebandungan nyaeta para mitra sadaya nyimas lisna nganyang ka tempatna armada. Rupina wae aya pikir kadua leutik pikeun nyimas lisna gitu. Dai hate mah nganteng armada ge nya kitu keneh, nganteng cenah harte mah lengket masket emut bae ka nyimas lisna. Namun nya kitu armada ngarumaoskeun sisip diri cenah para wargi sadaya. Tuna ku pangabisa cenah. Da kitu lamun dipapanekeun mah hanyina ka nyimas lisna sedengkeun nyimas lisna teh putra Mama Ustad. Mama ajengan geus dangtu kaayaan ieu patempatanana imahna ge gedongna sigrong. Lamun dibandingkeun antara manehna jeung nyimas lisna sami we sareng piit ngeundek-ngeundek pasir jog-jog neuri buah loa cecenet mande kiara. Numawi cenah ceuk paripaos upami naon teh ngaharepkeun ka nyimas lisna teh sami sareng piit ngeundek-ngeundek pasir. Namun teh kitu geuning si horeng si horeng cenah batuturun geusik naik kitu. Si horeng anu dipikir ku armada kitu teh nyimas lisna oge kekejotan gitu. Walah harita teh make jeung ngadatangan sagala ka patempatan armada. Sabada nyimas lisna mulih deui harita teh armada ditanya kudu jadi indung jeung ku akina katut ninina. Harita para mitra armada ngahuleng kitu nya barang ditanya teh lantaran antara bejakeun atau antong urusan dirina kungsi nulungan nyimas lisna waktu diudag ku muning edan. Mangga urang teraskeun ieu dongeng atuh Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Meunang sawatara jongjongan mah armada ngahuleng malah ngagerendeng jero dadana. Be, kumaha atunya dicaritakeun satara wasna tina perkara mangkukna aing nulungan nyimas lisna. Nurek ditubruk ku muning edan teh kumaha sabab rumasa mangkukna aing ditanya aku jadi indung jeung kunini. Ngabohong nyebutkeun ngadoni ngalian mobil lalar liwat. Ari teu dicaritakeun dosa ngabohong ka kolot. Tapi keun bae deui harek diterangkeun we ayeuna mah lantaran mangkukna aing lain tas ngalampahkeun teu bener. Ceuk hate armada atuh geus kitu mah kakaraku armada didadarkeun. Alatanana bisa tepung jeung nyimas lisna yen manehna nulungan nyilisna diudag-udag ku muning edan nepi ka salametna. Samalah waktu rek ngajajabkeun nyimas lisna mulih oge ka Sinang Laya aya nu maledog ku Peso Balati dicaritakeun satara basna tutas armada cacarita pok Nini Sarni tumanya. Jadi alatana mah nulungan manehna rek ditubruk ku muning edan cenah kujang. Muhun kitu margana mani. Eta kumaha atuh muningna? Heueuh nanyakeun teh. Nah muningna teh tuluy mabur. Ujung-ujung mabur teras kedeprek nini tarong-tarangna getihan ye. Tema armada pok Aki Dasim kakaratumanya. Kumaha kujang? Pangdenge teh muning tuluy ngadeprek bari tarangna getihan. Dikade ku si Jalu. Kapan harita katingali ku Aki si Jalu teu mawa naon-naon. Tapi bieu ceuk si Jalu muning kuat ka ngadeprek jeung tarangna getihan. Aki Dasim netep seukeut ari nyikul suma inungna armada nyaksian teu pipilueunanya. Ngawitana mah tarangna ku abdi dipeupeuh ku peureub kaing 3 kali meupeuh. Tos kitu sukuna dibanting ku pinglang leungeun kaing 2 kali teras ngadeprek teu cengkat deui. La ilaha illallah na ari si kujang. Ku sasampreng teuing cenah. Eta teh sangka si lu boga tenggeulan berbobot kitu. Meupeuh tarang muning kuat kagedihan. Aduh, paur ditenggeukeun ka jelema we Aki mah Jalu teu boga ilmu kitu teh. Cek Aki Dasim ngarasa kaget campur ato. Ari dina hatena mah tetela ilmu nu diwariskeun ka incuna geus tumempel. Ieu Aki montong nyalahkeun atawa nyebutkeun ka si kujang sia. Sasangkleng sagala da bongan manehna heueuh bongan si Aki sorangan. Cek Nini Sarni ngabongankeun ka salaki. Ge kunaon ari sia? Ngadon ngabongankeun ka kami sagala. Ngabongan kumaha kitu? Aki Dasim neteu. Heueuh bongan nyane, hayo si Jalu diwarahkan atuh teungeul bari dibere ilmu. Kami masuk sieun ditenggeukeun ka jelema we, hayo ke batur jengker. Ana geus jengker incu urang ditewa kudu wajib.
utang tuh incu urang hijin dihukum unggah lewat tangan rek ngawaris ilmu melain kitu patut deuleu bere ilmu pikeun kasampurnaan hirup sangkan incu urang ya pokona mah jeung alus pamulu we titih rintih reanu asih satincak paripola sadurung dumadi jadi pujian batur kasa sama bisa silih ikannya lain ngawaris nu kitu patut beulina oge deuleu cek Nini Sarni rada ngagelendeng ka salakina. Ngawaris pikeun kasampurnaan hirup di ongko ngawaris perjagaan diri ongko bariku kami geus dicaritakeun ilmu nu ti kami lain keur nganiaya sasama ngan keur perjagaan diri bisi ceuk paribasa aya mau ngamuk gajah mata aya siku si wulu-wulu aya galaga kancana jelas nama bisi batu rek nyieun kahianatan ka diri bari ampun teu meunang ampun disabaran teu meunang disabaran tah didinya ilmu ti kami kakarapetakeun ari eueuh nu jahil mah mondong barina ge Cemal Akidasim atuh jep Nini Sarni geus dikitukeun mah jempe tapi ngan saukur memenitan pok Nini Sarni nyarita deui ngan eta we ras kuno boga muning merenya jalu eta kumaha harita anu boga muningna teu ama kasih jalu Nini Sarni ngareret deui tuluy neuteup ka armada nu keur tungkul teu kumaha Nini hari kawitna mah mohon abdi ge curiga bilih abdi tos tak abdi tos taki-taki jalan anjeunna nyanyanak bedog cek emutan di mana nu kaguan muni ngamangkeun bedog ku abdi rek dijewang pananganana kalain raraina bade diciprat alah eta si elo alah kumaha tuh cek Nini Sarni ngadon pupuringisan bari alah-alahan kunaon ari Nini ngadon alah-alahan eta cek si elo diciprat beungeutna nu boga muning tala teuing ngajar-ajarna cecakan muning dibanting cokorna ge kot ngadeprek komo ieu ngagitik beungeut jelema meureun aluh kumaha atuh ini masuk tara didangukeun heula sana diciprat raraina abdi mah namanya ngemkeun saupami nu kagungan muning benu ka abdi kalain bade ngadek namanya ku abdi diciprat raraina oh jadi acan ieu dicipratna teh panjang ini mah geus dicipratna boron ini ngaranju greuwas kumaha atuh nu boga muningna satuluyna ya kumaha malingan nuhunkeun we ku ayana abdi tiasa nulungan Nyi Maslisna pamisareatna teu ditulungan kana tangtos we Nyi Maslisna teh cilaka tunu kagungan muning dan tos dicanakun wajib nyarita muningna digarotong ku opatan bade teras dipencit kajeun atuh kitu mah jalu ngan eta we si Neng tadi ka dieuna teh naha dititaku si jalu atawa niat manehna ka dieu cek Nini Sarni ngalegot nanyakeun perkara nyilisna henteu Nini abdi mah teu miwarang ka dieu sarengna deui da teu wararantun teuing miwarang ka dieu mangkaning di ge sakieu matak pika isineunana sama kepala anjeunna we abdi ge tadi barang tos tepang sareng anjeunna teh terus kaget campur isin ini makanya ditepas barala kata mi nuju dibuligi abdi teh kajeun ari teu dititaku si jalu mah buka atuh nyai naon cenah nu dijingingan teh cek Nini Sarni nyai geura buar kadinya aki hayang ningali naon eusina pangirim ti pimpinan tuanya teh Akidasim mairan bari ditungtungan ku seuring ngahehe ngabanyolan ka incuna aki masuk nu sanes-sanes wae armada ngabalieur angada tuh buka kadinya ku Nini cek Nini ku lesum teu hararese Bisarni ngaluarkeun eusi jingjingan ana bre horeng sangu timbal sakelempeng ulen dua siki kula kawung sabonyor jeung pais lau uluh meni pohara kieu geuning nyai paingan tadi dijingjing ku Nini katepas teh mani berat tuh geuning aki paingan cek si aki sugan we ngirim pais lau kaliheung teh nya we pais euy alhamdulillahirabbil alamin dasar ti koro aki mah alus jalu keun ge urang bageakeun rek katabian heula ieu mah hayu jalu urang katabian euy bisi kaburu teuing ieu telah teuing salat lohor euy cek Akidasim muniang nangtung tuluy aranjit katampian jeung armada bari mawalodong tilu siki keur ngalacai taheureun para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng isukna sabadareng sebarang gawe armada ini trek nganterkeun jingjingan ka nyilisna harita armada make pakaian estu samodel mangkukna make celana pangsi baju kampret bodas sarung disolenangkeun bari teu lesot dina kopea sanajan canyah oge bumina Nyi Maslisna ku armada dipapara sanggeus tepi ka sisi lembur gok pamprok jeung sababaraha urang lalaki dukane arusaha dukare kamarana eta lalaki nu keur ngabring gawena ting darila ka armada samalayan terus mureleng siga nyurijakeun ongkohan asa kakara nempo armada ari tamah-tamah keur harengheng ku jelema jarahat
Sanggeus rada jauh antarana 10 meter reg abringan jalma nu lobana kurang leuwih 10 urang teh ngaraneg. Pok nu saurang nyarita ka baturna. Urang mana we jelema nu bieu we? Asa kakara ningali urang mah. Moal rek nyeko gitu kalebur urang. Teuing atuh nya nyawa urang sampurkeun euy. Mumpung can jauh bari sakalian urang tanya rek ka mana tujuan manehna. Lamun imalana teu merenah tong asa-asa euy tewak we ku sararea tuman. Cek nu saurang atuh kilek kabeh maralik tuluy tingkar di nyusul armada. Sanggeus rada deukeut kero nu saurang ngager badaya kelana daguan. Pokna reg armada ngaraneg tapi teu daek malik tetep nongongan ka anu ngageroan. Aya naon ki baraya? Armada miheulana nya bari ngajega dina jajalaneun. Ari batin mah geus taki-taki. Saha ngaranna dika? Tanya nu saurang bari mureleng kana beungeut. Kuring katelah armada, temal armada timul hate curiga. Sabab jalma nu 10 urang harita teh marengut malah aya nu tingkat cewis. Pamana? Ti wewengkon manglayang lemur matuh banyar kareng pamidangan mabaraya. Ari kitu aya naon tatanya ka kuring? Armada malik tumanya. Rek naon maksudna? Naon perluna jeung rek ka mana deui? Cek nu saurang lalaki talete. Kuring mah rek ulin we hayang nyawa wewengkon sinang laya. Temal armada teu daek nerangkeun rek nganjang ka Nyi Maslisna. Kituna sotenan armada curigaeun. Sabab ngadenge beja ti Nyi Maslisna yen manehna kungsi kedatangan kudu jarahat samalah ramana nu jenengan Ustad Winata ge kantos cilaka. Wayana baraya ari teu puguh nu ditujuna mah euy rek sumaba ka lemur ieu. Kumaha? Pambenge kuring teu meunang sumaba ka dieu, naon sababna kuring teu meunang ka dieu sagala? Ceuk armada can daek nemongkeun beungeut. Montong loba tatanya si laing, pokona mah jalma nu lain urang dieu teu meunang asup ke karti teu. Pokna meuni tegeug kalawan disambung ku baturna. Sok luhur lah. Bira unur ti dieu lah ulah ditunggukeun andikan nampa tinakan euy ti urang deui. Dewek mah karunya euy ka maneh euy. Make ngabejan heula teh sedengkeun nurutkeun ceuk parentah kokolot mah. Kokolot kampung di dieu. Sing saha jalma nu lain urang dieu tong make ditanya heula usir ku sararea. Lamun neudreg warah ku sararea. Nu matak jeung bira unur euy. Ulah maksa wae bisa kejadian nu teu dipiharep ke ku andika. Cek baturna saolah-olah ngancam ke armada. Ngaso heula, ngaso. Para mitra sadaya, armada ditanya kitu, tuluy ngajawab. Kuring moal bisa mundur ki baraya, kumaha? Panglengnya moal bisa mundur? Nya moal bisa mundur di batan mundur kajen maju. Naon sababna si laing make terus maju? Teu lebar ku jiwa di karepuk urang dieu. Jawab, naon sababna anjeun batan mundur kajen maju? Rek kumaha bisana jelema leumpang bari mundur batan bisa maju? Malah naon bae ge segala dirumpak kajaba lamun make kaca spion kawas mobil montong yang lelewa si lain rek undur moal ti dia namun kuring maju rek terus kumaha nih kak hayang banyut sia hulu si lain lamun rek neudreug we mah asup kalmur dewek deuleu naon sirah kuring mah rek dibanyutan ge asal kuring ge bisa heula ieu naon ceh nincak lemur andika temal armada keukeuh re asup ka jero lemur montong diajak ngomong madapi lah totok we kadinya punukna tuman manusia rek ngajago kitu mah cek nu saurang hatean ka baturna di hatean komo keur ngaran madhapi teu loba nu dipikir deui bari nganggap lauk ciburuy ka armada nganceleng luncat siu harita peureut menibang baraan rek ngabanting sira armada lain ge armada geus nyangking pangarti ari kudu ujug-ujug kabeunangan mah menibang nu entengeuna keur cacakeun nongongan lep armada ngalepkeun sira geblos serangan madhapi matak seueul ngageblos. Bareng jeung kitu armada narik suku sabelah ka tukang bareng jeung awak dongko si ku kenca teu kanyawa notog kana kekemplong madhapi kontan ngaharekeng malah rada nyengir taksiran tumrapna si ku armada rada lumayan seueul atuh puguh we baturna ngarasa panas ngan celeng-celeng dua urang luncat sarta narewak leungeun armada kenca katuhu sedeng madhapi nu tas katotong kekemplongna nyeredeug ngirimkeun pistelan peureut rek ngahancas sira armada ti tukang bari geus boga kayakinan
pasti armada ngacongkeng bunga eta leungeun nu keur dicekelan kuduaan. Sabarut madhabi nyerang ti tukang. Aya ku edas para mitra. Kakasitan jeung kapinteran armada lain beja. Manehna gentak ngajaul ngebrehkeun gerak bogo ngajol. Sedang suku kencana jerak tukang kena dada madhapi. Atuh siku kencana katuhu notong kana dua beungeut anu rek nyereklan leungeun. Temahna madhapi ngajengkang kitu di baturna dua anting koloyong bari narongkupan irung kertihan serepet baturna ngalugas bedog sarta teu tatapasini luncat ka hareup bari bedog ngolebat rek nuar cangkeng ngan orokaya armada leuwih giras kareret pibahyaeun geus nampe teh gentak ngajuralitkeun maneh ka tukang celek napak deui kana taneuh bari geus aya tukangeun lawan. Tina kituna armada make nemongkeun lelewa seuri ngahehe bari ngajejeleh kanu rek nuar cangkeng. Ulah ngalalebar tanaga lur teu puguh-puguh boga bedog sakitu alusna jeung seukeut hayo dipake nyabet angin. Teu puguh teh micunan tanaga barina oge ceuk armada seuri deui ngahehe. Gilak nurek nuar cangkeng teh malik maksud rek nyusul tepus bari hate ngarasa panas ngan orokaya kakara niat dina hate geus kapiheulaan manten ari malik ai cepet beungeut digitik. Aduh koroyong nu digitik beungeut na ngoroyong tapi sakitu mah kawilang kuat manehna malik deui bari ngaheumatkeun bedog rek narok tarang. Sakilat armada luncat ka sisi bari ngalaan sarung anu keur disolenangkeun tidinya sarungna dikebutkeun atuh ai kepluk teh bedog murag tina leungeun anu rek narok tarang. Sedang muragna kagigireun pisan armada barang bedog nu jadi lawan rek dicokot ku armada maksudna rek dipotongkeun ti beulah kale rabul jelema aya kana 10 urang. Si horeng batur salemurna rek ngarurug armada rumeh tadi aya saurang lalaki ngabejaan yen majarkeun teh aya garong rek nyeko ka lembur sinang layan. Sakitu 10 urang rek ngarurug armada pada marawa bedog malah aya nu mabawa kampak sagala bari bedog geus diabar-abar. Sanggeus anu nyerang deukeut kira-kira 20 meter dari armada ngebutkeun sarung bari kulawitkeun ka gigir ku jalan kitu bedog tinu nyerang kabeh plak-pluk maruragan. Gero saurang lalaki tengah tubuh ngegero ka pangiringna. Kajengkan mungaran tepung jeung armada horeng Ustad Winata nuturkeun samalah Nyi Mas Lisna putrana ge ngiring milu. Barudak mundur barudak saur Ustad Winata gero deui Nyi Mas Lisna ngagero ka armada bari nyaketan ngan henteu anu geulis terus ngarangkul. Kang Ar gero nu geulis kabeh pada ngaremang kadu olohok mata simeuteun ku ayana ningali Nyi Lisna bangun geus wanoh ka armada. Bade angkat ka mana Kang? Tarosna bari neuteup beungeut armada. Lumay maksud teh bade ka Nyi Mas ngintunkeun ieu jingjingan. Ama kumaha wilujeng sadayana? Temal armada tuluy nyampeurkeun ka Ustad Winata sarta sasalaman malah make jeung nyium sagala kana panangan. Pangesto dina waktu ieu mujang. Samulihna kumaha nu di bumi darama? Alhamdulillah ama. Bade ka ama ujang deh. Leres ama ieu sun bade ngindunkeun jingjingan tilas kamari ieu Nyi Mas nyanaka barang canak. Mangga atuh bade ka rompok mah. Barudak sok ari tu gara balik deui kunaon ai maraneh ngarunjang jing ngayakeun tinakan. Untung ama nyusul. Sok gara balik deui. Ke di ditu ku ama dicaritakeun ka sarerea. Saur Ustad Winata, atuh masyarakat para mitra sadaya anu sakampung sareng anjeunna terus bubar sedengkeun anu bedogna marurag harita dicokotan deui. Ngaso. Para mitra kaum dangu, harita Ustad Winata mulih diiringkeun ku armada. Lempang ngareneng jeung Nyi Mas Lisna. Sedang masyarakat turut nyerang armada ngabring ti pandeuri. Bari saurang wage ngaromong malah ngarasa kaget. Ku ayana Ustad Winata rupi anu tos wanoh ti tadina ka armada. Mangga ujang linggih kasep. Baraya-baraya kelanan ulah waka baralik daguan sakedeung. Ama rek aya picaritaeun ka sarerea. Saur Ustad Winata saparantos miwarang ungah ka armada teh lajeng ngawagel ulah ka ulah waka baralik ka masyarakat didinya.
atuh kabeh ngagugu narungguan sawareh anu ditepas sawareh anu di luar calinutrung sedang armada terus ka jero gek armada diuk dina kursi di payunan ku Ustad Binata sareng kunyilisna. Lis ari ibuna keur ka mana Lis? Cing teang kaditu di tukang kadieu ceuk ama kitu aya jang armada bari sakalian nyanak leuteun. Mangake urang sauran heula ibuna ama memang nuju di pawon ama palar nyilisna bari ngadeg. Wios nyimas nuju barang damel mah ulah diganggu sareng deui akang mah bade ka masjid heula teu acana tepan lohor ceuk armada bari ngorejat nangtung. Atuh puguh wae Kang Ustad Winata mah ku ngadaguna armada rek ngalaksanakeun ibadah salat menirupi anu bingah naker. Badina tepan ujang teh leres ama jalan teu acan lohor mawi parantos uning ka masjidna mawi teu acan ama palih mana kitu temal armada ke atuh nyililis ting itu calukan batur saurang di luar sina ngajajapkeun ieu jang armada ka masjid saur Ustad Winata bari ngalirih ka nyilisna. Geus ku abdi aman jajapkeun. Heuh jung atuh jajapkeun heula ku Nyimas. Ngarepotkeun atuh Nyimas ceuk armada. Henteu Kang teu. Walor nyilisna bari ngagelenyu. Ya atuh sinjangna ujang. Ngabantun ama abdi sinjang mah. Ih, leres nyanakeun panyandan ama mah teu nyanak sinjang jung ka ditu lilis. Jajapkeun heula ka masjid. Saur Ustad Winata. Koloyong armada kaluar tuluy ngaleos dijajapkeun ku Nyimas Lisna. Atuh masyarakat nu aya di laluar teh kabeh ting palencerong samalah anu gegerendengan nyarita ka baturna. Heuy kemon euy. Nah saha jelema anu kitu nya? Heuy eta we ku ustad ujug-ujug di aku we kalawan itu rek ka masjid ge make diajapkeun ku Nyimas Lisna. Ulurna kitu atawa urut muridna. Nah teuing rek kitu nyawa tuh temal baturna anu katelah si kemon. Lain ku kitu dek mah ngarasa kaget ku perkara batur urang. Nu rek ngarurug eta kabeh berogna marurag euy. Ku jalan jelema tadi ngebutkeun sarung kitu deui badog si gawi murag euy nyana sakakara dek mah neuli jelema nu pinter kitu teh sugan nya jawara euy ceuk dua urang lalaki ngupat armada nu harita armada sanggeus abdas terus ngalaksanakeun ibadah salat lohor ari nyilisna teu engal-engal mulih anjeunna ngadon-ngadontosan di pongpok masjid bari nyerangkeun ti kaangangan tina kaca katingali ku Nyimas Lisna soal armada dina ngalaksanakeun ibadah meuni husunaker. Tutas salat terus ngadua beri dua dampaleungeun ditamprakeun gerendeng anu geulis nyarita ngagerendeng lebeting ati bari neuteub tina kaca nyaan aya kayungyun Kang armada keur alus rupa hade basa hade tata alus pamulu diwuh ibadah meuni husu moal aya teu kiai mah kitu atawa pedaran ti pasantren nya bawa pedaran ti pasantren atau aya teu kiai lamun ceuk aya di lemur ieu kawasna ama ge bingah meureun. Ulah-ulah diangge wakil ngawuruk ngaos atau nepi dipewarang ngawakilan ieu ngimaman kitu dina gerentes manah Nyimas Lisna. Ari Ustad Winata waktu armada di masjid keneh teras kaluar kalayan sasauran di payuneun masyarakat nu keur ngariung di laluar kabeh. Baraya-baraya tinangtu sampean ge ngarasa helo ngarasa teu ngarti ku aya jalma nu bieu ku ama ujug-ujug disambat. Nu hartina ku amat terus di aku bisi sampean can nyaraho naon pangna jalma nu bieu gancang di aku ku ama lantaran ama ngarasa kahutangan budi ku eta jalma nu bieu teh tina alatan kamari ieu nyililis anak ama rek cilaka di udag-udag ku Buning Edan anu mangsa lopa sareatna lamun teu ditulungan ku nu bieu kana pasti anak ama cilaka entengna cacat beratna palastra nepi ka harita muning teu bisa cengkat deui dihanca tarangna jeung cokorna dibanting ku leungeun samalah aya beja muning tuluy dipencit ku mangsa lopa tah ku dasar eta moal pati-pati Muning Edan bisa ngedeprek lamun jalma nu bieu ipis kawani mararat ku pangabisa suwung ku ilmu buktina we bieu meureun kanyahoan ku sararea bedog sampean meuni plak-pluk marurag tina leungeun masing-masing. Untung bieu ama gancang muru ka sampean. Coba lamun ama teu buru-buru nyusul kana pasti salah saurang anu cilaka. Ta ayeuna heug sararea minta dihampura. Kalawan aku baraya ku sararea sugan we ngabantu ka urang. Kalawan sampean bisa mulungan pangartina mangkaning ayeuna jelema jahat di mana-mana geus meuweuh deui. Kumaha kira-kirana rek minta dihampura sararea kanu bieu? Saur Ustad Winata naros kana pamadegan masyarakat teu hararese kabeh nemalan meuni bareng nyebutkeun bade cenah Ustad bade. Para mitra anu mulia
syukur geus aya geus kitu mah tuh geuning geus ka dieu saur Ustad Winata katinggal armada balik tas di masjid disarengan ku Nyi Maslisna ngaso heula ngaso Mitra kaum dangu sanggeus harita armada deukeut kabeh masyarakat nu keur ngariung teh careng kating solongkrong menta dihampura ka armada sabalikna pikeun armada ngahampura ka sararea samalah manehna ge menta dihampura bari teu boga hate geuneuk maleukmeuk caang bulan 14 bersih jalan sasapuan estu ngahampura lahir batin geus kitu mah bring masyarakat baralik sewang-sewangan malah anu ngaku sagala ka armada nitah ka imahna. Menira raos masjid ama sareng madrasahna ageung deui cek armada bari unggah nya kitu ujang saraos-saraosna kenging gotong royong masyarakat di dieu we ama tiasa ngadegeun tempat ibadah teh kawitna marorompok ama di ditu di Palikulon di dieu namanya 3 sasi ayeuna tilas rorompok ama dianggo ku saderek ibuna sapotong deui dianggo ku nu sok ngaraos geus nyanak leuteun ka ditu bari ibuna ka dieu heula cek ama kitu. Mangga ama walar nyilisna teu hararese teras angkat ka pengker ngawartosan ibuna. Ih, geuning aya tamu parantos lami Asep. Saur Ibu Aisyah garwana Ustad Winata meuni darehdehna keur. Parantos ibu nepangkeun armada. Temal armada nyolongkrong sasalaman bari nerangkeun ngaran kitu di Ibu Aisyah. Damang ibu pokna deui meuni sopanaker. Alhamdulillah dina bangki dieu mah Asep kaleresan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin sehat wal afiat. Samulihna kumaha nu di bumi wari lujeng pangesto ibu temal armada para mitra nyarita bari jeung tungkul da ieu teh ibuna nu didongengkeun nya ku ama basa kamari ieu teh nyaeta syariat mah nu nulungan lisna dalamun teu aya ieu mah si ujang dah teu teuing kumaha nasib anak urang ngan untung we aya si ujang harita oge ku ama jeung kulis narik dibawa ka dieu ngan si ujang na teu kersaeun da eta keur geus rek magrib cenah kitu saur Ustad Winata ngauningakeun ka ingkang garwa bari nu nyuka armada nu keur tungkul lungguh timpuh titih rintih henteu ajrih ku pamuji malah teu ngatarakeun nu boga pangabisa hatur nuhun Asep pun anak tiasa kajait tina balai pamitaya Asep marupina pun anak teh kana cilaka we mung saena we kapan aku Asep saur Ibu Aisyah ngaraos binga parantos sae kitu ibu kersaning pitulung ti Allah Subhanahu wa taala tuang putra kada salamet kalain ayeuna panang sayungan mantenna dabi masa kadar syariatna we nulungan tuang putra hakikatna manging Allah nya kitu kasebat jalmi pedaran ti kampung sisip harti tuna basa teu bodo-bodo acan salos nama ibu ceuk armada ngarendahkeun diri sorangan ujang mari sagarupi teh sok ngarendahkeun nyalira pamisisip harti tuna pangabisa teu bodo-bodo acan momoannya muning edan sakitu ngajungkiringna kiat kateu cengkat deui da upami mama anu meupeuna tarang muning piraku ama teu kekerepengan atuh muning malik ngagadil meureun jadi lain muning gadeprek tapi ama anu ngajoprak Ustad Winata gumujeng sedeng armada ngagelenyu siga nu kapi asem bari tetep tungkul mung hanya ka waktasna kabujeng se